Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania salam dunya di mana wae ayana. Tepang dangu deunya sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Tempat ngadarpongna para mancower salam dunya anu mika mumet kana dongeng Sunda. Pamirsa sadayana urang patepang dangu deunya di acara dongeng urang keureuh deui hanca anu katunda nyaeta dina lakon Jawara Gunung Salak. Ieu dongeng kana kinyalira mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan oge tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melirkeun ka sono nya ka dongeng-dongeng kapungkur di mana kapungkur urang ting darapo ngadangukeun dongeng di payunan radiona sewang-sewangan. Ayeuna mah darapongna di payunan HP-na sewang-sewangan. Kapungkur mau pamika langkung moal tiasa ngadangukeun deui kedah naros ka rencangan atau nepi tatanggi. Ayeuna mah tiasa diputer deui nya kumargi zaman parantos majeng. Mugi-mugi sadayana para mitra kaum dangu, para mancower salam dunya dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina ugi dijembarkeun manah sareng imana dilancarkeun rezeki anu barokah sareng anu halalna oge tebihkeun dina balaina sarta dikiatkeun nggoning urang ngalaksanakeun ibadah saum tahun ieu nya. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean manco nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae. Ditoel palebata loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana ge tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Amin. Urang ngamparkeun deui pamirsa sama kabutanana teras aya kolak canilna nya. Oge kolak cauna mangga kaparayun sadayana prung Ngaran Aki Musadik alias Dewa Popolah ti kahyangan 40 tahun ka tukang pernah ngagenjleungkeun jagat dunya pasilatan. Sanggeus Aki Musadik teh eureun gawena jadi kapala pawon kerajaan di Tatar Pasundan. Aki Musadik ngalalana bari ngabasmi kajahatan. Memang zaman harita dunya pasilatan keur genting. Tokoh-tokoh golongan hideung ngawasaan dunya pasilatan para rampok jeung begal mahabu meh unggal peuting ngaranjah ka unggal lembur. Aki Musadik ngalalana ka unggal lembur pikeun ngabasmi gerombolan rampok. Aki Musadik tara nyirikeun yen manehna teh jawara hebat. Sabab dina ngalalanana Aki Musadik bari nanggung dagangan. Dagangna bandrek jeung sarupaning kadaharan lawuhna samodel sepan cau. Sepan hui, sepan tales, sepan sampe katimus kulub suuk rarawan jeung caneprot. Salian bari ngabasmi kajahatan teh Aki Musadik oge nyehatkeun masyarakat ku cara ngubaran anu garing ku bandrekna anu geus diramu jeung sarupaning ubar tina tutuwuhan anu bisa nyageurkeun rupa-rupa kasakit. Kusabab eta salian boga jujuluk Dewa Popolah ti kahyangan sawaktu masih digawe ka kerajaan Tatar Sunda. Aki Musadik oge digelaran Jawara Bandrek Dewa ku Balarea. Tapi sanggeus gerombolan rampok erep. Oge golongan hideung dunya pasilatan nyaramuni sabab sieun ku Jawara Bandrek Dewa. Aki Musadik ngadadak ngaleungit. Teu kadenge deui tingkah laku jeung paripolahna nu salila eta ngagenjleungkeun dunya pasilatan. Sakabeh jalma nyangka lamun Aki Musadik geus tilar dunya sabab geus 40 taun leuwih teu aya bejana. Tapi poe harita Aki Musadik muncul di tengah leuweung Gunung Salak. Pikeun nulungan seorang budak lalaki pahatulalis anu diancam pati ku hiji maung lodaya.
Bayangan bodas teh jujur relatan. Dina hiji tangkal kana tangkal anu sejena. Gerakanana kawas manuk alap-alap ka kalayangan gesit sarta lincah naker. Aki Musadik memang mibanda ilmu ngahampangkeun awak anu satingkat. Jeung jawara-jawara kahot harita anu tingkatanana geus sampurna. Bari leungeun katuhuna ngais Wiratama, Aki Musadik terus lumampah nuju ka puncrut Gunung Salak. Sedengkeun Wiratama mah anu diaisna jongjon ti Brasare. Tayohna bae capek Wiratama teh kakara karita sigana Wira manggih katenangan dina aisana Aki Musadik. Aki Musadik tepi ka puncrut Gunung Salak. Di dataran anu rada rata aya hiji imah kayu basa janaker. Tapina bararesih sarta raresik. Di sakuriling imah teh pinuh ku tutuwuhan bumbu sarta tutuwuhan lalap oge tutuwuhan obat sabangsaning sabrang cengek laja jahe salam sereh surawung jeung sajabana deui. Imah kayu ieu tempat cicingna Aki Musadik salila nyepi puluhan tahun ngajauhan dunya pasilatan. Aki Musadik ngagolirkeun Wira dina balai awi nu aya di tengah imah. Sakadapan Aki Musadik netep Wira anu masih ngagebrak sare. Udah kasep, bager sarta sopan. Rangka tulang-tulang jeung urat sampurna. Ieu budak anu bakal nuruykeun lalampahan si Bandrek Dewa. Bikin anjirkeun bebeneran sarta ngabasmi sagala rupa kajahatan angkara murka. Aki Musadik ngoloyong ka pawon pikeun popolah nyadiakeun kadaharan pikeun murid anyarna. Keur sibuk popolah ngadadak norojol Wira ka pawon. Aki nuju naon ki? Tanya Wira bari nempokeun Aki Musadik anu keur popolah. Gog manehna nagog hareupeun hau. Aki mah keur popolah. Hidup pantang tuna mah lapar. Urang dahar ke babarengannya. Walon Aki Musadik. Aki masak tumis lemer jalan goyangnya ki. Cek Wira. Geningan hidup apa kana pasakan Aki Wira. Apa tuh ki? Pan Wira oge sok popolah diajaran ku Abah ki. Abah apanan muka warung sangu. Kapungkurna mah kapala pawon karaton pajajaran Abah teh. Pantesan atuh. Hidup bisa popolah Wira. Tiasa ki. Cik bisa masak naon bae. Ceplok endog munding edan ki. Cingan kumaha cara masakna. Gampil ki. Siksikan aralit sabrang beureum sareng cengek beureum. Teras ceplok endog meri atawa endog hayam. Awurkeun siksikan sabrang sareng cengek beureum palebah endog bebeureumna. Endog bebodasna purulukan uyah sakedik. Angkat endog sada acan asak pisan. Kinten asakna 3/4 bagian. Hebat, geningan hebat Wira. Hidup cocok pisan. Jadi murid Aki. Aki Musadik teh beuki resep sada kataji kana kapinteran Wiratama. Ayeuna mah bantuan Aki popolahnya. Cuhun ki. Antuk nama guru jeung murid teh popolah babarengan nyiapkeun pikeun dahar maranehna.
Isukna Aki Musadik diuk pahareup-hareup jeung Wiratama di tepas imah kayu. Wira incu Aki, salila hidup engke diajar ilmu kanuragan. Hidup kudu soson-soson, serta sabar supaya hasilna oge hade. Ilmu kanuragan teh lir ibarat tangkal, kudu kuat dadasarna. Jadi anu utama mah dadasar kudu bener. Ibarat akar tangkal, sakumaha jangkungna sarta gedena batang tangkal. Daya gunana lamun akarna henteu kuat mah katiup ku angin ge bisa rungkad. Tuh tingali Gunung Pangrango anu ngajegir. Coba ku hidup taliti naon hubunganana eta rupa gunung jeung ilmu kanuragan. Cek Aki Musadik bari nunjuk ke arah Gunung Pangrango anu ngajegir di kajauhan. Wira neuteup ke arah Gunung Pangrango bari mikir. Rupa gunung ditaliti ti handap tepi ka puncrutna. Gunung teh ageng ka handap ki, ka puncrutna mah aram dialit. Janten ilmu kanuragan oge sapertos gunung nya ki, kedah kuat ti handapna nya, kedah kuat dadasarna. Winjer bener kitu Wira. Mun ilmu kanuragan urang hayang kuat samodel gunung jeung tangkal, nya kudu kuat dadasarna. Tah hidup ulah bosan-bosan ngalatih ilmu dasar, tapi ka bener-bener sampurna supaya kaituna babari dina ngalap ilmu-ilmu saluhureunana. Mohon Ki, siap Ki. Aki, di pipir bumi teh aya tanggungan Ki, sapertos tanggungan kangge icalan bandrek anten nepi bajigur. Anu saha eta teh Ki? Anu Aki eta teh Wira. Baheula sawaktu Aki keur ngora, Aki teh apanan tukang bandrek. Dagang ngider nguriling bari mapai pilemburan. Bari sakalian ngabasmi kajahatan. Ki, kayak upami Wira tos ageng mah eta tanggungan disuunkeun kangge Wira nya. Ngadik bae Wira, emangna hidup rek nurutan Aki, ngider dagang bandrek ka lembur-lembur. Nuhun Ki, Wira mah hoyong icalan sanes bandrek tapi na bajigur, margi abah apanan icalan bajigur di warungna. Etang-etang naraskeun abah we nya Ki, datos apa Wira mah cara ngadamel bajigur ge? Nya, sok bae Wira. Dasar uyah mah cara tees kaluhur. Buah mah cara nepluk rag-rag jauh tina tangkalna. Awong turunan tukang dagang jeung popolah. Masih bebenjit ge maneges boga kahayang dagang bajigur sagala. Dasarna budak calakan sarta pinter ditambah ku soson-soson di diajarna atuh sakabeh ilmu dasar kanuragan.
anu diajarkeun ku Aki Musadik dina waktu sababaraha bulan geges bisa dikawasa ku Wiratama. Waktu teu karasa nyarelekna geus aya kana 5 taunna Wiratama teh cicing di puncut Gunung Salak. Salila eta manehna digembleng dasar-dasar ilmu silat sarta ilmu kanuragan jeung olah batin ku guruna nyaeta Aki Musadik alias Dewa Popolah ti Kahyangan alias Jawara Bandrek Dewa. Harita Wiratama anu mangkak rumaja sabab umurna geus 13 taun keur hut-het we sorangan. Awakna katempo seseg pisan. Budak rumaja saumurana mah asana pang sesegna. Wira keur ngalatih jurus-jurusna sewaktu teu kanyawan deui guruna geus aya di sagigireunana. Eureun heula Wira, dahar heula ka itu. Aki geus nyieun soto manjangan ngajeng jehe ka resep hidup. Keberes dahar tepungan aki ditepasnya. Wiratama langsung ngeureunkeun latihanana manehna malika guruna. Kakarake manehna ngajawab nya guruna geus ngiles teuing ka mana. Wiratama gogodeg manehna hayang pisan mibana ilmu ngahampengkeun awak kawas guruna anu gerakna ukur sajorelat kawas siluman. Beres dahar Wiratama geus meneko sila dihareupeun guruna. Wira incuaki, ilmu silat dasar hidup geus hade, geus cukup pikeun jadi dasar ilmu-ilmu atawa jurus-jurus saterusna anu tingkatanana leuwih hebat, cek Aki Musadik. Sumuhun Aki Guru, Wira mah teu langkung Aki bae. Sadaya ilmu anu diajarkeun ka Wira tangtosna mah eta anu pangsaena tina paningal guru. Teu mimiti izuk hidup bakal diajarkan ilmu tenaga jero inti saeupi. Bari diajar ilmu ngahampangkeun awak. Salian ti eta mimiti ngapalkeun jurus anyar. Nyaeta tenggelan sodor kejo, jurus ngageprek muncang ngarendos bawang, jurus entep sendok, jurus ngisikan beas di pancuran, jurus gegeroh tetenong, ajian bajigur mawur jeung anu sejen-sejena deui. Gap Aki Musadik nyokot bungkusan panjang anu dibungkus ku lawon bodas. Anu ditata dige disimpen di sagigireunana. Tarima ieu Wira. Ieu teh minangka batur bikin hidup engke ngalalana. Cek Aki Musadik bari ngasongkeun eta bungkusan ka Wira. Wira nampanan kana bungkusan lawan bodas kedua leungeunna. Sok buka kainnya, cek Aki Musadik. Wiratama lalaunan muka bungkusan kain bodas. Si horeng di jerona teh hiji rancatan awi tina awi haur koneng. Eta rancatan teh mani geus herang leucir naker. Rancatan ki? Nya eta teh rancatan. Eta rancatan anu maturan Aki baheula ngalalana ka mamana. Bari ngabas mika jahatan. Eta rancatan katelahna rancatan sakti 8 hiji. Ayeuna eta rancatan ku Aki teh diwariskeun ka hidup. Wiratama ngilikan rancatan sakti 8 hiji dina tengah-tengah rancatan memang aya guratan angka 8 hiji. Angka 8 hiji teh hartosna naon ki? 8 hiji teh mangrupa angka anu ngandung siloka, falsafah kahirupan,
anu jadi dadasar pikeun hidup dina ngariksa badan sakujur. Dina awak urang teh aya salapan liang anu bakal jadi sumber kahadean sarta sumber kagorengan. Gumantung anu hiji nyaeta hate, liang celi aya 2, banon 2, liang irung 2, baham hiji. Geus 7 tuh. Ketambahan ku liang kahampangan jeung liang pamiceunan, jadi jejeg salapan. Sakabeh liang gumantung hate anu ngadalianana, celi ulah dipake sadenge-dengena lamun lain dengenana, panon ulah satampo-tampona lamun lain temponana. Kitu oge irung baham jeung anu sajena. Hirup manusia bakal mulia sarta salamet dunya jeung akhirat lamun ngajaga kana liang anu salapan, kalian teu ngajaga 2 suku jeung 2 leungeun. Rancatan sakti salapan hiji teh bisa dipake pikeun ngalumpuhkeun salapan liang anu tadi. Contona bae bisa ngalolongkeun panon musuh ku samberan hawa panas angina, bisa ngabudegkeun celi musuh ku samberan angin tiisna. Engke kuaki bakal diajarkeun kumpulan jurus-jurus rancatan sakti salapan hiji. Sumuhun aki, hatur nuhun pisan. Ti harita Wiratama diajarkeun ningkat kana jurus-jurus anu leuwih hebat sarta leuwih mati. Waktu terus nyerelek, teu karasa geus 10 tahun Wiratama aya di punjurut Gunung Salak teh. Awakna jadi jangkung badag keker, urat-uratna rarantang, bukna jabrik satak-tak. Diburuan imah kayu, hiji wayangan bodas kokolebatan, dibarengan ku sinar koneng. Bayangan bodas teh bayangan saurang jajaka make baju bodas di calana hideung anu taya lian Wiratama, sedengkeun sinar konengna nyaeta rancatan sakti salapan hiji anu dicekelan ku leungeun katuhu Wiratama. Wiratama keur ngalatih jurus-jurus rancatan sakti warisan ti guruna. Rancatan sakti ngagusur gunung bari ngagero nyebutkeun jurus nu dilatihna. Wira ngablesat ka luhur bari ngaitkeun tungtung rancatan kana batang hiji tangkal. Sakali rancatan sakti ditarik dorok-dok bae batang tangkal teh peunggas. Rancatan sakti ngabedah sagara awak Wira ngalayang di luhur. Rancatan sakti dicekal kedua leungeun bari saterusna dihembatkeun ka handap. Bledug, taneuh digebug ku rancatan taneuh nyeblok ka jero bari sawareh mawur ka luhur. Coba ajian bajigur mawur, kadenge suara Aki Musadik ngagero. Wiratama ngasupkeun rancatan kana tonggong bajuna, 2 dampal leungeunna direkepkeun dina dadana. Piwirna kunyam-kunyam ngapatkeun ajianana. 2 dampal leungeun Wiratama dilimpu dan ku sinar coklat bari ngagero tarik Wiratama kebutkeun 2 dampal leungeunna ka arah hiji tangkal kiara. Tina 2 dampal leungeun Wiratama ting belelesat sinar-sinar coklat kawas anu meunang ngawurkeun. Sinar coklat anu ngandung hawa panas nu rohaka. Awuran sinar coklat teh ngahujanan tangkal kiara barolong karancang katembus ku sinar coklat anu kawas cai panas diawurkeun. Tapak bolong tutung ngelunkeun haseup hideung sarta bau anu kaduruk. Wira, teu karasa geus 10 tahun hidup aya di dieu.
Hidup geus ngawaris sakabeh ilmu aki. Memiki buai isuk mah hidup geus wancina. Weekend turun gunung ngabasmi kejahatan anu beuki maha budi alam dunya. Tapi guru, geus udah cengeng. Aki mah bisa ngajaga diri sorangan. Omat ilmu hidup ulah dipake adiguna. Dipake sombong asaing uyah kidul. Tetep handap asor kasasama. Tulungan sakabeh jalma anu butuh ku panulung urang. Ulah milih-milih. Sumuhun guru, sadaya wiwajang guru, kuwira bade diestokeun pisan. Sok ayeuna mah geura sasadiaan bikeun isukan. Aki mah arek samedi heula. Wira nyuuh kana suku guruna, blesat aki musadik ngablesat tuluy ngiles. Aki musadik embung ngabeung beratan kanu jadi muridna anu rek turun gunung. Sanajan dina hatena mah berat papisah jeung wira anu geus 10 tahun hirup babarengan di puncrut Gunung Salak. Dina kayan kitu, corelat kalayang cle aing datang ka hareupeun wira. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencan elek boboko. Sedangkan leungeun katuh namanya klan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh Kasep, ieu ibi dongkap bade habisan ieu ibi teh nuju icalan tajil ieu teh nyandak kolak candil, kolak cau, kolak cangkaleng aya eta teh ngan rada asin seueur teuing sugan teh gula apek teh uyah. Tah ieu asinan tah henteu asin tapi asinan mah namina hungkul. Sok mangga cobian. Pohara pemiarsanya kuno rojolna Bisarwiti anu ngider ka puncrut Gunung Salak. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Wiratama dina lakon Jawara Gunung Salak. Bagian anu kaopat. Kumaha lalakon Wiratama satrasna urang Bandungan we di bagian anu salajengna. Sakitu heula panginten dongengna pamiarsa sadayana, akhirna bade maosan heula. Pairan atau nampi komentaran atau selebat beli aya salam-salam atau nampi patarosan anu pentingnya aya saha wae urang bukaan heula. Aya Teteh Nur Aini Silipina Dewi, alhamdulillah teras manco aki hanupi sauna sami-sami teteh. Aya mana? Waalaikumsalam, alhamdulillah manco ki di JGS Prung ti Sumedang nanya. Aya Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur manco teras, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes amin nuhun pidoana hati aki waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda. Waluya teh Star Adelaide oge tetap satianya salamina hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna hadir nyakseni ki sumuhun hatur nuhun. Kang Agus Sumanti oge pogot teras meneko Wiratama. Teh Linda Imut siap manco JGS ki. Teh Intan Ramadhani oge pogot manco aki. Teteh Tami Maliha sami pogot Wiratama ki sumuhun. Kang Setia Budi lepat ngaji dulan ki nah Jawara Gunung Galunggung muhun. Tos digentos tos dilereskeun hatur nuhun. Tos ngawartosannya Kang Rastim Hazim hatur nuhun. Jempolna Teh Yulina Belia oge manco teras hatur nuhun. Aya Teh Rina ti Oman, assalamualaikum manco warwilujeng boboran Oman manco hoyong ki surandilna makanan favorit nya teu salami teu penak surandil. Kang Bada Arya Kemuning, assalamualaikum aki. Waalaikumsalam wilujeng swanten ki sumuhun wilujeng swanten kumaha aki damang alhamdulillah. Bada Arya Kemuning saura manco teras mohon wilujeng sahur aya namanya. Kang Ahmad Hidayat, waalaikumsalam hadir mang Permata Bandung hatur nuhun urang Permata.
Aya Celis Mancomania mantap Tasikmalaya Kebon Tiwu tehnya hadir. Hatur nuhun teh ini Suhaini di Batam mugi hadir manco ki bari ngabuburit. Kitu oge Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah hadir di manco selalu. Hatur nuhun. Aya Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam. Rampe salam terus berada di Carios Jawara Gunung Salak nanti channel Mancomania. Hatur nuhun aki mugi aki aya dina kawiljengan sareng kawalian amin. Teh Hanita Parel ge calik tras ngantosan kolak nanya. Teh Yuliani ti Jeddah Cianjur alhamdulillah hadir mancoki semua. Hatur nuhun pasukan Mancomania sajati ya nu teras halal hadir dina dongeng-dongeng akinya daya bosanna. Hatur nuhun pisan pamirsa sadayana. Panginten sakitu heulanya dongengan tiasa kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.